Jadi kami mah ayeuna ku ayana kemajuan zaman, alat-alat teknologi loba anu canggih, kemajuan semakin maju. Muncik bahasa di luar mah ayeuna ningkat globalisasi. Kami mah kan sebut globalisasi eta kurang begitu mersetujuan. Karena kami mah lebih fokus ke adat jeung kekhawatiran alam, karena kami mah katitipan alam jeung lingkungan teh ya. Mata kami mah ayeuna mikiran i alam ieu loba aya gunung dilebur, lebak diruksak, buyut dirobah di mana-mana tempat, eta ngala ngarana istilahna ngeruk harta kekayaan. Sebab harta kekayaan sebenarnya ieu di alam di lingkungan urang sebenarnya cukup ke manusia sadayana. Cukup ke manusia sadayana, tapi nguduna secara aturan di mana anu bisa dikelola, di mana anu teu bisa dikelola. Lamun nu bisa dikelola menang dikelola, lamun nu teu bisa dikelola ulah dikelola. Karena kami mah khawatir manusia sakilobana memang nageh dicukupan lahir jeung batin. Ngan urang nguduna sanajan sifat manusia ulah boga sifat sarakah teuing, ulah boga sifat rakus teuing, karena bumi alam ieu kudu urang keseimbangan. Manusia sama alamna sama lingkunganana kudu seimbang. Sebab lamun ngalola teuing ke kemajuan, lamun rosa teuing menggali istilahna gunung dilebur buyut diroba lebak diruksak, akan menimbulkan musibah bencana. Ayeuna di mana-mana tempat pertambangan batu bara, pertambangan emas, pertambangan perunggo, di mana-mana tempat gunung nu diundungankeun, lebak nu dijaga diraksa, ayeuna di mana-mana tempat diruksak. Kami khawatir sababna menurut sejarah di wiwitan mah alam ieu teu beda ti wujud manusia. Cenah ge alam lingkungan ieu di sejarah Pulau Jawa mah yang hulu kajungkulan, nunjang kabalangbangan. Di barat asang yang sirah, di timur asang yang dampal. Ti sangyang sirah ka sangyang dampal aya ngaranna urat tulang punggung gunung kendang. Urat tulang punggung gunung kendang eta di jerona meureun istilahna, lamun istilah harta kekayaan tama dirinya tos lengkap. Sebab sejarah Pulau Jawa ya lir ibarat wujud manusia. Tah ayeuna kami kekhawatiran, mata kami dongeng kekhawatiran alam teh. Ayeuna manusiana rakus, nafsu, gunung tos dikeruk. Tah, ke nunggu tinggal keambrukanana. Lamun gunung dikeruk, ambruk, manusiana masa depanna rek kumaha. Tah kami khawatir. Sebab lamun diturutkeun mah moro suka moro duga, dibuka sagawayah karena nafsu teh henteu disiar jeung saimbangan anak incu urang rek kumaha masa depan. Jadi kami dongeng kekhawatiran alam. Matak ayeuna mah ulah heran. Lain manusia bae anu batuk, gunung ge sebaratuk di mamana gayeun. Sambar Gunung Sinambung batuk eta. Eta ciri-ciri gunung Kelut, ciri-ciri geus urang henteu bisa ngalestarikeun alam jeung lingkungan. Matak kokolot di dieu mah khawatir. Tah kami mah istilah dongengna ngaranna dongeng kekhawatiran alam. Pamarentah bolehlah ngayakeun perusahaan di mana nu bisa, di mana teu bisa. Jadi ulah di sakabeh titik di kewenangan. Lamun di lingkungan ulayat ieu komo kami ngabaratahankeun. Minta doana, minta dukunganana ka seluruh bangsa, ka seluruh agama, kami mah ogah dirobah, yang dikukuhkeun, yang diteguhkeun, yang ditengtremkeun supaya orang manusia jeung alamna selaras lingkunganana. Saimbang, yes. Kami mah dongeng kekhawatiran teh kitu. Ayeuna sugan bae nu ngalaharti mah leuwih ngarti. Jadulur-dulur urang mah alam bebas, alam sakola di luar, alam bebas, alam politik, alam ngarti. Sugan bae leuwih ngarti. Kami mah tarina ge teu sakola masyarakat awam.
ngen kami boga pikiran karena ketitipan khawatir alam ieu akan urang nimbulkeun bencana lamun urang teu boga kasadaran. Tah urang mah dongeng sakitu bae. Sebutna dongeng mah meureun lamun dipondokkeun pondok, dipanjangkeun panjang, meureun urang dongeng mah dugi ka dieu bae. Bahasana kami bahasa Sunda sakitu bae.